Dapat hadiah kecil dari bebenyi di hari ulang tahun. Poe ayeuna teh minangkana nama nincak dina tanggal lahirna si Bunit nyaeta 12 Juni 2002 genep. Teu karasa geuningan besti geus namahan deui umur teh. Tapi hakikat nama ieu teh ngurangan jatah hirup teh. Pokona mah di hari ulang tahun ieu terima kasih ka diri sorangan lantaran geus kuat bertahan melewati segala hal. Mudah-mudahan di usia anu baru ieu hati semakin dikuatkan lagi, rezeki semakin lancar tur barokah dan kebahagiaan selalu menemukan jalannya. Pokona mah di usia anu baru ieu alhamdulillah sangat bersyukur masih bisa ngarenghap dibere kesehatan jeung kesempatan hirup pikeun bisa memperbaiki diri sangkan bisa leuwih hade poe-poe anu geus kaliwat poe anu geus karandapan. Pokona mah mudah-mudahan Allah ngabulkeun kana doa-doa anu salila ieu dipanjatkeun. Allah ngajaga keluarga, dimudahkeun segala urusan jeung Allah nutup kana hirup abdi dina kaayaan husnul khotimah. Amin. Rarasaan ngocoblak teh asa geus lila tapi ieu marajian teu beres-beres. Kieu da ieu besti ku keselna matak sok hoream oge marajian kasur teh dipesekan hiji-hiji geus kitu teh diasupkeun deui hiji-hiji. Tah ieu kari ngabajuan indungna anakna mah geus beres tadi diheulakeun. Tah ieu indungna geus tarap di pulasara tuluy we asong-asong keuning ieu kana lahunan indungna atuh geus beres mah anakna dibariskeun torojol wening tah bapana datang sok cicingnya di dieu ulah ditinggalkeun deui. Alhamdulillah marajian kasur geus beres lanjut wa ieu nama urang nyeusehan baju anu kalotorna tempo atuh besti ku pinuh deui ieu karinyang teh haik meuni gugurawilan ning ieu jalan age ning tah torojol we ti kanang Japati langsung we urang dudutan ieu nu raweuy teh kulantaran ayeuna mah halodo wae geuningan cuaca teh. Alhamdulillah ning ieu arasa kabeh bubututan teh besti seperti biasa urang titipkeun heula dina kenteng. Lanjut deui ayeuna mah urang muihkeun bubututan anu kalotor. Tah lamun geus pupuihan kieu mah hayu we urang tinggalkeun regenyeng we ning ieu bawa ka handap nu arasakna. Geus proyek bubututan geus beres keur nangkarak ngareureuhkeun ka capek ari torojol teh bebenyit rangem. Aduh Gusti teu nyangka pisan eta bebenyit. Majar teh punten Umi cenah hadiahna awon padahal hadiah mah teu penting. Da anu penting mah rasa perhatianana jeung kaikhlasanana. Alhamdulillah terharu sakieu ge anaking. Lanjut we hayu urang mulasara eusi beuteung urang molahkeun bahan nu aya we. Tah biasa we ieu si tahu anu babari bari nungguan tahuna asa urang bari nyoehan jamur hekot seger keneh ieu teh besti jamurna teh ning tuh tahuna asak we. Lanjut deui urang bari nyiksikan perbawangan biasa we ning ieu bawang daun jeung bawang bendera Indonesia. Atuh tuluy we gojojoskeun kana minyak panas disusuh ku eta si jamurna ulah galeh sakedeung tuluy we dibumbuan ngarah aya rasaan sorodotkeun we eta si tomat jeung perbawanganana poho ieu pedesna encan ulah galeh asak we ning tuh. Lanjut deui ieu boga tempe meunang ngagoreng besti kulantaran digoreng kieu hungkul mah teu payu matak urang pencitan deui we ning ieu urang cacag sing laleutik borolokeun bawangna tuluy we gebruskeun kabeh si tempe langsung we awuran ku bumbu kehidupan tuluy we dikecapan ngarah amis gurih digulah galeh sakedeung urudulkeun we topping